Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta abdi Sabrina Alisa Safitri. Abdi di kelas 12 IPA 2. Di dieu abdi bade ngajelaskeun hasil padamelan abdi ngeunaan resensi carita pondok. Aya 3 carita pondok anu ku abdi bade dijelaskeun. Anu kahiji nyaeta carpon anu judulna Lagu di Samping Jalan. Pangarang Deden Abdul Aziz. Pamedal Geger Sunten. Sinopsis. Carpon ieu nyaritakeun ngeunaan saurang sopir mobil anu sok didatangan ku pangamen budak leutik di lampu beureum wanci sonten dinten. Sopir eta geus biasa jeung kadatangan pangamen leutik eta. Sumawonteun sabot manehna wangsul wengi oge, anak kasebat ngantosan keneh di lampu beureum. Salaos hujan gede. Sopir kasebat ngajak murang kali eta kanggo lebet ka jero mobil. Nangging dongkap sangpulan jami sawawa nyamperkeun sarta ngarusak mobil kanggo nedam mulangkeun murang kali kasebat. Dugi sopir eta katenggel sirahna sarta kapidara wanci manehna sadar, manehna teu ngemut nanaon ngeunaan murang kali eta. Kaluwihan carpon ieu sae kanggo sadaya jalmi margi ngajarkeun urang kanggo silih masihan sanaos ngan 1000 perak. Kakirangan, akhir carpon anu ngabingungkeun margi teu terang nasib murang kali kasebat. Ku abdi bade dijelaskeun nyaeta carpon anu judulna Manehna Lain Musa. Pangarang Dede Syafruddin. Pamedal Geger Sunten. Tahun pedal cetakan K2 Juli 2011. Sinopsis. Carpon ieu nyaritakeun kisah ngeunaan si janin anu dipikeun dibungkus plastik hidang anu dipikeun ku indungna sorangan dina tempat sampah. Janin eta papanggih jeung kopeah anu sarua dipikeun di ditu. Kopeah nyaritakeun naha anjeunna tiasa dina tong sampah. Nu ngaduhna nyaeta jalma anu jadi guru agama. Eta salawasna mawa eta ka mana-mana kumaha oge. Saatos guru agama nu janten pengusaha, anjeunna dipohokeun nepi ka guru agama eta ngitungkeun ka alam dunya. Saterasna si kopeah teh nyaritakeun ngeunaan Nabi Musa eta nu dipikeun ku indungna ka Sungai Nil. Saterasna si janin nanya, "Ka mana indung kuring?" Si kopeah ngajelaskeun, upami si janin geus dipikeun ku indungna. Si janin mikir, nu indungna miceun anjeunna pikeun nyalametkeun nyalira sapertos Nabi Musa. Tapi si kopeah ngomong, upami anjeunna lain Nabi Musa. Nepi ka akhirna si kopeah dibawa ku gelandangan jeung si janin sorangan nepi ka aya anjing eta pikaresepkeun kantong kresek si janin. Jeung si janin nyangkana upami eta indungna, anjeunna ngajerit, "Ambu, ambu, ambu." Kaluwihan carita ieu sae pisan margi masihan urang sadaya alamatna anu langkung teu sae pisan. Kakirangan, carpon eta sesa pikeun ngahartoskeun dina awal carita. Di resensi nyaeta carpon anu judulna Marni. Pangarang Dadan Sutisna. Pamedal Geger Sunten. Tahun medal cetakan K2 Juli 2011. Sinopsis. Carpon ieu nyaritakeun tentang Marni mojang kampung anu teu kaajar ditawarkeun janten model. Anjeunna napi tawaran najan ayeuna terang yen anjeunna bakal janten model pikeun majalah sawawa. Anjeunna janten kondang dugi anjeunna hilap bumina di kampung. Nalika majalah bangkrut, Marni balik ka kampung halaman, tapi jalma teu tiasa terang ka Marni anu ayeuna. Marni milih uih deui ka kota, tapi sanes model deui tapi janggol. Kakirangan carpon ieu mawa carita heunjeu anu ngajantenkeun pamaca ka bawah suasana. Kakirangan carita, henteu sadayana umur tiasa maca carita ieu kusabab aya sababaraha carita Marni anu henteu pantes dicontoh. Amanah nyaeta palilaran padamelan halal. Kalepatan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.